Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abang Udus dari gini kan dia Nya tuh pon. Mas sehat Abang Udus? Sehat, anu didinya sehat. Urang ulah hiburan wae gitunya Abang Udusnya. Nya. Ayeuna nama urang ngadangukeun heula tilawah. Tilawatil Quran gitunya. Nya. Ayat suci Al-Quran gitu nya mangga Abang Udus sareng abdi session kudu session ya belajar Al-Quran mah nya. Mangga urang dangukeun heula tilawahna nya. Ayo A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد
Sadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah para ento sering syekh mangudus. 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 Oi, nampot. Kumaha tadi ngadangukeun tilawana ngeunaheun? Ngeunaheun, Syaratna ngeunaheun. ngeunaheun. Nu penting mah lain syaratna, tapi niatna nya. Nya. Niatnya ngadangukeun tilawah, mudah-mudahan urang kenging pahala gitunya. Nya. Sadayana anu ngadangukeun tilawatil Qur'an nya. Syara murang kali jang alif teh saya pisan gitu kurang kedah didukung gitunya. Ya hatur nuhun kepala wargi sadayana anu tos ngadangukeun tilawatil Qur'an jang alif. Mudah-mudahan jantan amal kesayan kanggo urang sadayana gitunya. Nya. Gitu amang urusnya. Laras? Laras pisan? Pisan. Ya gitu. Ya atuh ayeuna mah urang tutup we ku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Waalaikumsalam.